Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus, tepang deui dina ayat ka-60 hijina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu jeung henteu bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna Kangjeng Nabi Muhammad fi sa'nin nuturkeun tingkah lakuna jalma-jalma musyrik waktu harita di kota Mekah. Saeutik ogenan Rasul mah teu nuturkeun kana tingkah laku jalma-jalma musyrik. Wa ma tatlu jeung henteu maca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu tina eta ayat min Qur'anin tegasna ayat Qur'an. Rasul mah teu ngaos Qur'an. Da umi Rasul mah teu maca Quran, tapi Rasul mah sakali dibacakeun ku malaikat Jibril langsung anjeunna kafaham kahapa, sehingga sagemblengna Quran afal dina dadana Rasul. Saterasna Rasul tiasa nyampekeun ka umat-umatna, tabligh teh disebatna. Sempurna didugikeun ka umatna ngalangkungan hafalanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saterasna wala ta'maluna jeung maneh kabeh teu migawe, rek umat muslim rek umat kafir, arek nu iman rek anu musyrik, min amalin tina hiji pagawean, ila kajaba kuna bukti kami saur Allah alaikum ka anjeun kabeh syuhudan ngajadi saksi. Jadi disaksian ku Allah tingkah laku urang teh dipencerong sadayana oge. Itu fiduna nalika atawa samang-samangsa tufiduna ngalakukeun tingkah laku fihi ku eta tingkah laku teh dicatat fihi ku malaikatna Allah. Wa ma ya'zubu jeung teu luput atawa teu bisa ingkah tina naon pangawasan Allah an rabbika tina pangeran anjeun, ti pangeran anjeun. Jadi moal bisa ngejat satapak oge tina pangawasan Allah. Mimisqoli tina semisal zarotin sagede jaroh we. Nu pangleutik-leutikna siki zaroh teh. Eta teh ku Allah mah kauninga. Fil ardi di muka bumi sadayana sagede sieun sagede beunyeur sagede kesik nu pangalit nage Allah mah uninga. Wala fis samai jeung naon anu aya di pirang-pirang langit. Jadi wala jeung teu luput oge sami fis samai dina pirang-pirang langit. Tatar surya nu arageung sakitu badagna ge eta teh teu luput tina pangawasan Allah, tina aturan Allah. Sadayana oge Allah nu ngaturna. Wala asgori min dalik jeung teu luput asgoro leuwih leutik min dalika tibatan dalikanya eta biji jaroh tadi. Leuwih leutik tongo melekul paling kecil Allah maha uninga. Wala akbaru jeung teu luput deui akbaru anu leuwih besar dina tata surya, leuwih besar tibatan panon poe Allah maha uninga. Illa fi kitabi kacaba eta teh fi kitabin sadayana oge dicatat dina buku Lauh Mahfuz mubinin anu nyata. Saterasna ka dieu. Ala kudu inget anjeun kabeh inna sanyana aulia Allah ari wali-wali Allah tegasna waliullah la khaufun teu ngarasa sieun alaihim ka itu jama-jama waliullah tina naon tina masa depanna tina alam barjahna tina yaumil akhirat teu sieun da anjeunna mah gaduh jaminan tukang ibadah
ikhlas karena Allah. Walahum jeung teu aya yahzanun kasedih dina masa lampauna masa laluna sabab geus dihampura sadaya dosa ge jalma-jalma anu waliullah mah. Saha atuh waliullah teh diterangkeun di dieu alladzina amanu nyaeta ari waliullah teh ari wali-wali Allah teh alladzina amanu tegasna jama-jama anu iman anu 100% percaya ka Allah ka malaikatna Allah ka Rasulullah kana kitab sadayana percayana 100% sempurna imanna teh wakanu jeung bukti itu jama-jama aulia Allah yattaquna marenehna jama-jama anu takwa selalu dikir ka Allah selalu menjalankan perintah Allah selalu mencegah larangan Allah yattaqun eta jama-jama takwa. Jadi waliullah mah syaratna jalma-jalma anu iman jeung jalma-jalma anu takwa. Mudah-mudahan urang sadayana hoyong sadayana jadi waliullah hoyong tangtosna. Syaratna ge yang kedua iman jeung takwa. Tah mudah-mudahan urang sadayana kalebet golongan-golongan dina waliullah atuh. Sing iman we jeung takwa teu aya deui. Tapi eta teh sesah dilakonanana gampil diucapkeunana. Mugi aya manfaatna dina dinten ieu barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.